Urang lajengkeun deui pamirsa ieu wartana ngalih ka Ciamis, ieu teh Polres Ciamis Jawa Barat ngamankeun saurang admin judi online lintas negara. Dina rekening anu disita polisi manggihan duit 350 genep miliar rupiah tina muterna duit judi online. Ieu teh Imah TCA, salah seorang admin judi online di Jalan Yosudarso, Ciamis. Di tempat dumukna TCA katembong tiisen tina aktivitas anu biasana. Warga di ieu tempat nyebutkeun ieu lokasi TCA di tempat percetakan fotokopi, tapi kiwari katembong tutup. TCA diamankeun ku Satreskrim Polres Ciamis di salah sahiji hotel di Tasikmalaya. Tetangga pelaku netelakeun jarang panggih sarta ngayakeun interaksi jeung TCA sarta kulawargana. Malah mah tetanggana nyebutkeun sababaraha urang ti kulawargana geus aya di luar negeri di sababaraha tahun anu kaliwat. Warga ukur nyaho yen kulawarga TCA sempat muka jasa fotokopi. TCA kanyahoan mayar sababaraha warga pikeun nyieun rekening kalawan diburuhan 2,5 juta rupiah. Yusi Lusian, TVRI Jawa Barat, ngawartakeun.